Oke, ladies and gentlemen, selamat datang di acara edukasi bagaimana cara memahami sifat-sifat pasangan Anda. Bersama saya, perkenalkan nama saya Jack Sigarantang dan teman saya Iqbal Simarurung. Kami berdua adalah Sigaluto. Oke, untuk yang pertama, bagaimana cara menyikapi sifat laki-laki akan disampaikan oleh Iqbal Humarurung. Suku aing tadi turun. Anjing turun. Cangkel suku aing. Lain ngomong tuh. Oke, akan dijelaskan oleh Iqbal Humarurung. Untuk memahami seorang laki-laki sebenarnya cukup mudah. Yang pertama, beri dia makan. Yang kedua, beri dia kopi. Yang ketiga, temani dia tidur. Dan biarkan dia asik main sendiri. Nah, itu untuk memahami sifat laki-laki yang bagaimana telah disampaikan oleh Iqbal Humarurung. Bagaimana menyikapi sifat perempuan, tentunya ini sama simpelnya dan sama gampangnya. Anda cukup kreatif, inspiratif, komunikatif, banyak beruang, perhatian, humoris, menjadi tukang cukur, tukang pipa, tukang galon, tukang pangkas, tukang basreng, tukang cilok, hansip, kades, gubernur, polisi, wasit, nahkoda, pilot, reporter. Omong simpelnya. Jangan lupa follow. Ini mana? Di mana sih, Jack? Hei, itu jasa telebat ngilu-ngiluhan kada teh hujan lah kerat-rat tadi. Aya keur naon di dieu? Iya, ini nempuan lahan euy sugan benang di plakan-plakan tuh. Emang butuh bibit naon sih? Naon ya aing nu aya lah, aya plakeun mah. Aya tuh bibit dukuh. Kira-kira naon ya? Hah? Bibit dukuh. Heeh. Aya loba. Loba bibit dukuh malahan itu mah sarideung anjing. Geus hadep pokona mah pas jeung pelakan lahan ieu mah. Pokona mah arek melak. Heeh. Melak poe Sabtu poe Jumaah jadi eta. Edan nya. Pokona mah ade ah. Bisa erek kurang teu bawa. Heeh, bawain. Kalemnya. Bener mah. Atuh geus hujanan deui wae. Heeh, hujan mah ya. Da gua na. Hujan wae cik. Ieu ieu pokona mah ieu bibit hade lah. Ngan tipsna ieu teh nya sameun dipelakeun ieu ulah waka dibuka. Aha. Apaan teh aya kejadian anu melak poe Sabtu jadi Jumaah teh ya. Aduh anjing. Oh eta tips ini urang ah nenek moyang eta. Pokona mah ieu jarak 2 tahun ke hareup pokona mah jadi juragan dukuh lah pokona mah. Sabaraha ieu teh anjing? Ah kok bae bubuhan ka gocap sakara sakitu 2 hektareun ge mahi atuh. Goblok bocap mah gampang kieu. Da sikitu kumaha nu segere duren atuh. Ulah waka dibuka ayeuna. Ulah waka dibuka ayeuna eta mah tips nenek moyang. Yang setu ya ku aing bayarnya. Oh sok butuh pisan. Yeuh, sia. Aduh. Ieu, awas ieu. Oke, pokona mah pasti jadi pokona 2 tahun ke hareup jadi juragan dukuh. Benar ya ku aing. Benar. Benar pokona mah. Ah, tiwanya. Pokona mah. Cing jadi pokona 2 tahun karep juragan dukuh. Nah bener si Jack teh anjing kelakuan teh euy. Kocap anjing sakieu goblok. Beri hampang penasaran ku aing pelakeun heula ini hiji geuy. Ku aing si Jack teh bener gitu. Goblok. Ieu. Aing mahal-mahal teh. Anjing. Naon goblok ieu mah? Terus domah apa si anjing mah nipu ka aing. Anjing ku aing deuleunya geura. Si anjing ka aing nipu goblok teh nya. Kamana tuang ajarna anjing. Nipu ka. Yes. Aduh, Kumaha saya babal? aing atuh pisan anu mah. Kunaon? Heeh, ambeien aing cager, karena mah modal teh tegetihan deui pokona. Barang ku saha? Hayu baramnya ku Gusti Allah lah ngan pedah aing kemari ke tukang elas tuluy yang tai aing di slap. Spektakuler. Tisok coba nyanyi lah. Kosong siap, aing keur hayang nada tinggi ya. Siap gaskeun nya. Siap. Aduh, peri rasana beberus kas dedenang. Awa geunaheun. Nah
Nah, ono sia. Kunaon bae sia. Apa nama aing yang ganti rugi ya? Nah, aja minta ganti rugi. Anjing gara-gara titahnya anjing gogorowokan ieu yang teh aing ambeien deui. Ah, deui. Iya, raja anjing mau balik itu, udah balik deh gitu. Mau balik sih. Heuh atuh aing mantuk heula, aing mah teu kuat anjing aing merek diselep deui bayana ieu.